mitra-mitra pemirsa, di like, di komen, sarang di subscribe channel YouTube MGR. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirsa. Direncangan ku Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Banjir Getih di Dharma Patih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru panginten ayeuna teh nincak seri anu kaopat. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jujungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru mangsa nempok kaayaan guha anu dituduhkeun ku si Utih. Sakedapan mah Kang Atang jeung anak pamajikanana ngan saukur pating polohok. Sabab di sagigirin gede tur lalega teh eta guha pohara rapih tur raresikna. Batu-batu anu aya di eta guha siga nu ngahaja ditata gede jeung rupana badis pisan jeung pakakas imah kayaning kursi jeung mejana. Dadasar jeung tembok guhana oge laleucir sarta rarata ngan pedah we ngageblang taya pipinding napisan. Sok sanajan kitu hari bagian pangjerona mah teu pati sidik da rada poek alatan teu katojo ku cahaya panon poe. Siga aya anu ngeusian ieu mah guha teh nya mani raresik tur garenaheun kieu geuning, ceuk Kang Atang satengah ngomong ka dirina sorangan. Mohon pastina oge aya nu ngeusian ieu mah Kang, ceuk Nyati ngebenerkeun pamanggih anu jadi salakina. Embe ari maneh siga nu geus apal pisan kana kaayaan di sabudeureun ieu patempatan tih, ceuk Jang Aji kurang kerung neuteub dombana anu beberelean. Mangsa diajak ngomong ku Jang Aji teh ari si Utih mah ngan saukur beberelean deui. Ayeuna kedah kumaha atuh Kang, ceuk Nyati neuteub ka salakina. Nya urang asup we sakalian ngadedehkeun kacape. Keun bae bisi engke datang anu boga nama urang sasadu we sacara hade. Nyati ngan saukur unggek da memangna awakna asa geus lalung sepisan. Sok babawaan ditarunda heula Kang Atang mimiti ngojeng kang ngadeuketan guha. Sampurasun. Hapunten kumawantun abdi sakula wargi teh sejang ngiringan ngaso. Mugi awe ngawidian, ceuk Kang Atang mangsa ngamimitian nincakeun sukuna ka eta guha. Nyati jeung Jang Aji semu anu asa-asa nuturkeun lengkah Kang Atang. Ari si Utih mah ngadon ngajengjen teu jauh tina bibir guha. Pak, ceuk Jang Aji rada molohok mangsa karek sidik. Gening tetela di eta guha teh aya rohangan-rohangan anu sejena teu beda we jeung rohangan imah dina umumna. Kang Atang jeung Nyati oge sajongjongan mah sarua pating polohokna. Be, aya kamar sagala geuning Kang, mani sadua-dua. Itu make aya batu anu bade kasur sagala geuningan, ceuk Nyati beuki molohok deui wae mangsa lunga-lengo nitenan sakurahangan di eta guha teh. Nyanyi itu di rohangan dapurna oge mani lengkep, aya hawu, aya coet jeung mutuna sarta pakakas anu sejena, ceuk Kang Atang semu hari weus-weus kajurung ku rasa kapanasaran. Nyati guragi rumur rohangan guha anu cikeneh dituduhkeun ku salakina. Nyawe kaayaan rohangan dapur di eta guha
persis pisan jeung anu diomongkeun ku salakina. Hayu atuh Kang urang kaluar deui. Da tos jelas ieu mah guha teh aya pangeusina, ceuk Niati neuteup ka salakina. Nya hayu urang caricing di luar we bari ngadagoan anu bogana datang. Niati ngan saukur unggek anu saterusna mah ngojengkang nuturkeun salakina anu geus leuwih ti heula ngalengkahkeun sukuna kaluar ti eta guha. Jang Aji oge milu nuturkeun gek sararea dariuk dina bibir guha. Bawaan ka dieu barang-barang Naji, ceuk Kang Atang ngareret ka anakna. Teu talangke gancang Jang Aji ngagugu kana panitah anu jadi bapana. Ieu mah langkung saebatan bumi-bumi anu aya di lembur urang nya Kang, ceuk Niati kituna teh dibarengan kumuterkeun paneteupna ka jero guha. Nya maneh geunaheun kieu nyi. Mak, Aji mah hoyong ibak di ditu mak, enakeun sigana, ceuk Jang Aji mangsa nunda barang bawaan deket indung bapana. Kituna teh dibarengan ku nunjuk cai curug anu deket pisan ke ti eta guha. Jung, ti heula ari rek mandi mah, da bapa oge sarua hayang mandi, teu geunaheun cara palaku kesang. Sarengsena nundaan sakabeh babawaan mah, kebat bae Jang Aji muru ka eta curug. Si Utih nuturkeun bari beberelean siga anu bungah pisan ditarampokeun ku Niati jeung ku Kang Atang. Pak. Jorowokna Jang Aji satepina ka eta curug. Kituna teh sorana rada les-lesan alatan kasilep ku ngaguruhna cai curug. Tempo Kang, aya naon bilih kumaha onan, ceuk Niati siga anu pohara reuwaseunana. Pangsa nampo Jang Aji anu dipolohok-polohok netep lintung curug teh. Kang Atang langsung cengkat sarta anu saterusna mah ngadaragdeg nguru ka anakna. Masya Allah Gusti anu agung, ceuk Kang Atang pipilueun molohok siga Jang Aji. Mangsa nempo ratusan lauk sagede-gede dampaleungeun anu pating kucipek dina lintung curug. Aya naon Kang? Tanya Niati anu tetelan nuturkeun, sorana ngengkreng meh mapakan gumuruhna cai curug. Itu geura tempo, asa karek ayeuna akang mah nempo lauk aya dina lintung curug, temal Kang Atang dibarengan ku tutunjuk. Alhamdulillah, moal sesah milarian tuangan ari kieu mah Kang. Da nyaneh makana dahareun wae ingetna teh. Emangna akang teu lapar kitu? Hehe, nya ketang, ceuk Kang Atang. Jadi kula mas kelemes sorangan. Niati mah ngan saukur juba jebi sarta dulak dalek ka salakina. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, cileng kejebur. Sanggeus ngalaan bajuna mah Jang Aji ngagejeburkeun awakna kana eta lintung. Tetela jarona teh ngan saukur semet dada. Seger Pak, seger, ceuk Jang Aji neuteup ka bapana. Cileng kejebur. Kalayan tekung si ucul-ucul heula pakean. Kang Atang oge ngagajeleng nurutan anakna. Me, si Utih dag-dag dig-dig bari beberelean. Hayang miluan cerup tayohna mah, tapi teu wanieun alatan jero teuing. Horseh, abdi kenging lauk Pak, ceuk Jang Aji ngacungkeun lauk anu ditewakna. Karalap, Kang Atang oge siga anu embung eleh. Gancang bae teuleum rek newak lauk. Hehe, Bapak oge meunang Ji. Sanggeusna mucung hul deui teh, kalayan siga anu bungah pisan. Kang Atang ngacungkeun lauk anu gedena meh sarua. Me. Si Utih ngaberele. Niati emprak dibarengan ku Suraseri nempokeun anak jeung salakina. Jauh pisan tina sangkaan, di leuweung anu kawilang hara-haraeun, Jang Aji jeung indung bapana bisa saruka bungah saleuseurian. Kasieun, kabingung sarta kasusah, dak dubadakan ilang sarta kaganti ku kabagjaan. Moal mandi, ceuk Kang Atang ngareret ka pamajikanana. Engke we abdi mah Kang, alungkeun laukna urang beresihan. Lung, Jang Aji jeung Kang Atang meh bareng ngalungkeun laukna. Euing lauk naon siga beunteur rupana mah, tawes lain lauk parai lain. Niati siga anu bungah pisan nyokatan lauk anu kekerepekan. Ieu hiji deui laukna Nyai, ame hiji sewang, ceuk Kang Atang ngacungkeun deui lauk anu meunang newakna. Geus kitu mah, lung, ujug-ujug, cadab.
niati ngagoak awahing kurewas sabab dina mangsa lauk anu dialungkeun ku salakina keur dina kaayaan ngalayang teuing ti mana datangna ujug-ujug aya anu ngabelesat sarta ngagabres kana eta lauk. Nyai, mak. Mbe, Kang Atang jeung Jang Aji anu sarua pohara rewasyeunana teu sirikna ti buburanyat paheula-heula nyamperkeun ka Nyi. Si Utih oge beberelean ka bawah riweuh. Sanepina ka darat pikeun sajongjongan mah boh Kang Atang Jang Aji pon kitu deui Nyi. Pati-pating polohok nempo pangpung garing anu ngagabres kana lauk anu keur kekerepekan. Kalayan dina eta pangpung palabah tungtungna aya gulungan tina sarupaning dangdaunan. Kang Atang jeung Jang Aji gancang rutret sarta tatanggahan nitenan ka sabudeureun eta patempatan. Nyi oge jadi kabawakeun carere rada kurang kerung mangsa paneutepna entrep ka hiji jirim anu make pakean sing sarua bodas anu harita keur ngajanteng dina batu di luhur curug. Teu sidik ari beungeut nama da kawantu pohara luhurna eta jirim anu papakeanana sing sarua bodas anu tina dedegan mah geus pasti dedegan lalaki sakedapan mah katembong ngadadahkeun leungeun ka tuhuna. Jorelat, jeleng. Geus kitu mah kalayan gerakan anu pohara gancangna eta jirim gujelang gajeleng jejolelatan dina dahan anu hiji kana dahan-dahan anu sejena nepi ka antuk nama ngiles di antara rajegna tatangkalan. Sajongjongan mah Nyi jeung Kang Atangan ukur silih pelong. Sahanya Ceuk Kang Atang satengah tumanya ka dirina sorangan. Nyi jeung Jang Aji ngan saukur garideug. Geus kitu mah kalayan pinuh ku rasa kapanasaran Kang Atang dongko pikeun ngarongkong gulungan daun anu aya dina tungtung pangpung. Canggeus dibeberkeun tetela geuning aya tulisanana kalayan make aksara Sunda. Kieu unina eta tulisan teh pek areusian guha kuring sing barungah sarta bumetah patih cakra Sanjaya Widarsa. Ceuk Kang Atang ngagarendeng maca eta tulisan. Sajongjongan mah boh Kang Atang Nyi pon kitu deui Jang Aji ngan saukur silih reret bari kurang kerung kalayan sorot mata anu pinuh ku pananya.
Nyi, Jadi sumpah Naki Cakra teh bener-bener jadi kenyataan. Antara percaya jeung henteu, Kang Atang neuteub ka pamajikanana. Rupina mah kitu Kang. maksana kumaha ieu teh mak, Pak? Cek Jang Aji kurang kerung neuteub indung bapana. Ret Kang Atang ka pamajikanana. Sigana mah geus waktuna muka rusiah ka si Aji. Sangkan nyahoan rundayan kulawargana anu sabenerna. Cek Kang Atang dari pisan niatingan saukur unggek. Ari Jang Aji mah beki kurang kerung neuteub indung bapana. Lir anu hayang neuleuman kana eusih hatena dua kolotna. Heug ari kitu mah ku bapa rek dijentrekeun sacerewelena. Tapi engke we lamun geus rineh nya. Ayeuna mah mending oge urang bebenah heula. Jeung geus asa lapar pisan deui ieu teh ari bapa mah. Ari beas mah makel nyanyi. Jeung Kang Atang rutret ka anak jeung ka pamajikanana. Niatingan saukur unggek. Ari Jang Aji teu bisa maksa sarta ngaburu-buru. Sok sanajan kapanasaran hate pohara gedena. Antuk nama Jang Aji ngan saukur unggek nurutan anu jadi indungna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sabab geus meunang idin tinu bogana anu ngakukeun Patih Cakra Sanjaya Widarsa. Kalayan geus teu asa-asa deui Kang Atang jeung anak pamajikanana arasup ka jero guha. Kang Atang jeung Jang Aji gesrat-gesrut bebenah itu ieuna. Ari Nyiyati sibuk ngurus lauk jeung popolah anu sejena. Ari si Utih mah anteng bae ngahakanan pucuk-pucuk rurungkunan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, wanci terus nyerelek. Kaayaan alam geus mimiti poek. Hawa peuting di jero pileuweungan anu nampu pisan kana curug. Pantes nama hawana tiis kacida. Tapi aneh karasana ku kulawarga Kang Atang mah biasa bae, teu beda jeung kaayaan hawa di lemburna. Samalah mah asa leuwih haneut kaayaan di dinya. Si Utih oge nepi ka tibra depa deukeut bibir guha. Dina wanci anu sarua, dina remeng-remengna kaayaan guha anu ngan saukur kecaangan ku obor, anu seuneuna semu kakalicesan alatan ketebak angin. Kang Atang jeung anak pamajikanana harita teh keur uplek ngawarangkong bari dariuk dina batu. Nya, syukuran heula we nu aya. Keun da mahi meureun ari semet 3 poin deui mah. Dina geus beasna oge moal kalaparan teuing. Da bisa keneh meuleum lauk, ceuk Kang Atang. Mangsa Nyiyati ngangluh sabab beas anu dibekelna ngan ukur saeutik deui. Jempe sakedapan mah ngan saukur kadenge sora cihcir jeung sora sasatoan leuweung anu awor jeung ngaguruhna cai curug. Pan bapak teh bade nyarioskeun perkawis Ki Cakra sareng rundayan kulawarga teh ya. Ceuk Jang Aji neuteub bapana. Teu bisa poho tayohna mah ngan pedah we ngadaguan mangsa anu hade. Sakedapan mah Kang Atang ngareret heula ka pamajikanana. Niatingan saukur unggek. Kang Atang oge pipilueun unggek. Kieu Ji. Sabenerna mah indung hidup teh turunan kulawarga karaton. Tegesna mah incu raja. Ngan gebeg karek nepi ka dinya Jang Aji pohara ngagebegna. Di kulawarga karaton kerajaan Darmapati, Pak. Tetep Jang Aji pinuh ku kapanasaran. Kang Atang jeung Nyiyati ngan saukur pating arunggek. Ari bapak. Bapak mah rahayat biasa. Oh, janten mah teh kabur ti karaton bakat ku bogoh pisan ka bapak. Ceuk Jang Aji rutret ka indung bapana. Hehe, lain kitu Ji. Matak oge regepkeun heula. Jang Aji gancang cicing deui. Kieu nya. Baheula kurang leuwih 100 tahun anu geus kalarung kerajaan Darmapati teh dipingpin ku hiji raja anu kawentar gede kanyaah tur wijaksana. Jenenganana mah Kangjeng Prabu Siloka Wicakra. Dina kaayaan kerajaan Darmapati keur meujeunna ngaronjat dina widang itu ieuna aya kerajaan sejen anu ngaranna Kerajaan Jalaparna hayangeun ngawasa wewengkon kerajaan urang. Teras kerajaan Jalaparna jeung Darmapati teh perang, Pak. Bener pisan. Tapi sok sanajan kerajaan Jalaparna leuwih gede, anu tangtuna oge prajuritna leuwih loba.
benang diperuhkeun ari ku Darmapatih mah. Sebab dina mangsa harita kerajaan Darmapatih teh bogaan patih anu pohara pisan luhung elmuna. Patih Cakra teh apa? Nya pikeun panginget-inget kana jasana eta patih. Kerajaan oge nepi ka diganti ngaran jadi kerajaan Darmapatih. Perkara pihartieuna nama kira-kira we ku sorangan. Pak, ari asalna kerajaan naon? Asalna mah ngaranna teh kerajaan Saluyu. Tah sanggeusna eleh perang, kerajaan Jalaparna teh ngahiji jeung kerajaan Batu Nunggal. Anu sarua hayangeun ngawasa Darmapatih. Geus ngahiji mah daraweh nyerang deui. Kusabab prajuritna leuwih 2 tikeleun ti samemehna. Nya antuk nama sok sanajan ngabogaan patih anu luhung elmuna oge. Darmapatih beunang dikawasa ulah warga raja kabeh diala nyawana. Ari indungna indung hidep anu harita keur kakandungan. Nya nini hidep meureun kasebutna. Alhamdulillah bisa kabur. Anu saterusna mah nyumput di imah kolot bapa. Keur orok keneh harita mah bapa oge. Kurang ajar. Cek Jang Aji siga anu pohara keheulna. Elah candreng se, cek Kang Atang rada nyureng. Jang Aji cicing deui pikeun ngaregepkeun. Dina mangsa indung hidep karek nincak umur 2 tahun jalan. Ini hidep kacerek mangsa indit ka pasar. Anu saterusna mah sarua dipatene ku pihak kerajaan. Teras Pak, ari Ki Cakra kumaha Pak? Ki Patih Cakra jeung ratusan sesa prajuritna mah dijarabloskeun kana karangkeng sabab aremungeun babakti ka kerajaan. Tapi da sarakti teh Ki Patih Cakra jeung ratusan prajuritna antuk nama bisaeun kalabur. Ngan samemeh kaburna Ki Cakra jeung ratusan prajuritna teh kungsi sarumpah heula yen moal wakamaraot satungtung can bisa ngarebut deui Darmapatih. Berarti Kangjeng Raja Raksapada anu ayeuna teh anu kumawasa mah turunan raja anu kapungkurna ngajajah kerajaan Darmapatih teh nya Pak. Bener pisan. Disaprak di kawasa Darmapatih dipingpin ku raja anu asalna ngawasa kerajaan Jalaparna. Ari kerajaan Jalaparna mah dibagi 2. Sabelah asup ka kerajaan Batu Nunggal, sabelah deui asup ka Darmapatih. Sanggeus maot kakawasaan diteruskeun ku raja anu ayeuna. Sakedapan mah Jang Aji ngan saukur hulang-hulang sok sanajan kitu ari tina sorot mata nama antara pisan aya seuneu amarah anu ngababela. Ari nyiati ditari oge ngan saukur ngabatem teu milu nyarita. Teras deui pihak kerajaan teh teu apaleun ari ka mamah Pak. Tanya Jang Aji deui. Henteu, aya anu apaleun. Tah kusabab unggal poe pagiling gisik tur dibere nyaho yen emak jeung bapa teh henteu saturunan. Antuk nama emak jeung bapa teh pada tumubuh rasa tresna nepi ka antuk nama dikawinkeun ku kolot bapa. Upami Aji luhung elmu mah bade sakuat tanaga ngarebut deui Darmapatih Pak. Cek Jang Aji tandes kacida. Kituna teh ari perkara kawin antara indung jeung bapa nama satengah teu diregepkeun. Geus pirang-pirang hade boga kahayangna wungkul oge Ji. Sok sanajan ari dina kanyataan mah moal mungkin. Eueuh anu teu mungkin. Cek hiji sora pohara tandesna ngan gebeg Kang Atang Jang Aji jeung nyiati pohara ngagebegna sarta meh bareng tiluanana ngalieuk kana datangna sora. Cag heula nya he. Sakitu anu kapihatur insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mangguru sijamit munggu ramit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag per Meos.